Lejeng siang lejeng tepang deui sareng simpring Ciaris. Mudah-mudahan sadayana dina ayeuna aya dina kawilujengan daya bancang pakewu daya kasirangan naon bae. Wargi sadari-sadayana oge sobat kiwari anu diheman. Simpring ayeuna tos aya di wewengkon atawa lokasi terowongan Tanjung. Anu ieu lokasi Curug Jompong oge nyata nu aya di Kapangkeureun. Curug Jompong anu jadi hiji lokasi hiji wewengkon anu pinuh ku sajarah. Kamana saatna situ Bandung Purba Bareto di dieu pisan di Curug Jompong salah sahiji cikal bakal anu ngajadikeun situ Bandung Purba. Kiwari nagaringan abdi terus aya petugas keamanan security anu ngajagi janten jaga baya di ieu wewengkon. Herman. Si Bapak Pak Herman, Kang wanya wietnya. Kang Herman sama alternatif mancen di dia terus sabaraha apa hatinya. Alhamdulillah lumayan. Salapan berarti sawaktu Pak Jokowi mungkin aya di dia. Nah, Bapak ulinya naon bae nu aya alternatif teh. Wangunan teras fungsinya fasilitas di dieu ulinya apa enggak? Ya, terowongan ini Pak, danau di Tanah Dua, Kang Os pados lancar Pak, pengairan cairnya anu di Balenda. Jadi di saluran pagi dua sudah lama apa? Oh, Jompong ieu orang kan anu utami nama paling ka dieu nya, ka dieu. Ka terowongan. Panjangnya 130 sampai 120 meter. Kalayan legana ya nemutkeun eta mah sih nemutkeun informasinya tina hasil googling search gitu. Jadi teh sawarna 8 meter dimensi nanti jadi ageungna terowongan teh 8 meter sawarna. Pas teh 20 seorang tina rukul baru painten urang mana buka painten nya otomatis painten langsung mendinga painten langsung urang painten kita Pak Herman teh ngajakin dia Pak 120 wargi sobat kiwari sobat ngaprak anjakal pisan di kadieuna teh ngadadak jadi daya persiapan sabjana naon numali jeung sasalan corona anu kiwari nerekap di negara urang khususna di kabupaten atau di Jawa Barat geus dikenakeun atau dilarangkeunana pelaturan PSBB di Jirang Pangagung nyata Pak Emil selaku Gubernur Jawa Barat. Wewengkon Kabupaten Bandung kaasup kana wewengkon anu geuna ku balukar PSBB ieu. Tah anu ngajadikeun hal eta balukarkeun ieu terowongan Curug Jompong atau terowongan Tanjung teh anu asalna bisa disebutkeun salah sahiji aset wisata atau wisata anyar pangdongdonan anu anyar kiwari tutup sabaraha bulan ayeuna nyata langkung 2 bulanan eta main tentang hal eta anu ngajadikeun ieu wewengkon jadi sepi oge liputan atau kegiatan di wewengkon kudu ngaliwatan
izin di otoritas setempat atau anu gaduh wewenang di ieu wewengkon. Ituna mudah-mudahan kapayuna urang tiasa tepangge di Curug Jompong kalayan liputan oge ngerup atau nyuhunkeun warta oge pangawuruh ngeunaan ieu Curug Jompong oge Terowongan Anjung bisa leuwih nyugemakeun di otoritas tepat atau di gegeden anu geugeuh ieu wewengkon. Ituna cakkeun sakieu wae nuhun Pak Herman karena saeueuti bagusanana terus ngabedian jeung tentang ka dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saurna gitu kelasnya Pak. Sejarah pemandian Parasai itu tipe dia. Oh. Sejarahna teh janten tilas tetapi janten nu margi sebat situs teh nya situs. Sejarah teh ieu janten seh-seh teh di dieu. Batu itu mah susah di crowd apa? Oh. Itu gunung gitu lebatna teh nepi kumaha? Jadi cuma batu umpak-umpak teh Pak yang Bandung. Oh. Jadi cai teh molowong kana itu Pak kana selas-selas. Oh. Itu namanya sigana ieu mah ngalebat kana terumbu karang kawitna teh nya tetapi ada memang si di zaman prasejarah kene apa itu terus aya. Curug anu pinuh kahaengan nu dihanapna aya leuwih. Leuwih ieu saur Pak Herman teh mah aya sabaraha pangeussi anu mangrupakeun lauk anu salah sahiji atawa sabaraha waktu bisa atau kadang-kadang kawenehan bisa muncul ka beungeut cai tapi ahengna eta lauk henteu bisa ditewak bojeng-bojeng ka eta lauk anu ageung teh adalah lauk-lauk laleutik anu aya di dieu ge saurna teu bisa dipancing eta salah hiji kaahengan anu aya di dieu oge aya oge di dieu batu amparan batu saur katerangan ti Pak Herman salaku jaga baya di ieu wewengkon ieu teh sanajan cai sakumaha baragna tapi ieu batu anu ngempar tetep aya di luhur atawa muncung hul. Jadi seolah-olah ieu batu teh batu ngampar ieu teh ngambang. Walau alam eta mah sareseuteuna mah tapi kenyataan seperti itu anu kasaksen ku Pak Herman khususna jeung ku reng-rengan anu aya di ieu wewengkon. Ya.